Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pambelajar sareng para pamilon anu kusimkuring di kahormat, puji sinaran syukur hari urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing ka urang sadaya nikmat kesehatan, sinaran kesempatan sehingga urang biasa patepang lawung paamprok jongkok patepang ralai dina ieu kesempatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kawi salam mugia tetep dilelarkeun ka junjungan urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kahilang kamula wargana ka para sahabatna sari mudah-mudahan dugi ka urang salaku umat mantenang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Tepangkeun wastapun aderisma simkuring bade nyangon pancen janten panuntut sakur. Terhilang haturkeun sewu nuhun ka para pangjejer sarta pamilon anu parantos hadir dina ieu kempelan kanggo medan sareng ngadiskusikeun ngeunaan si ira awewe tomboy. Kukituna supados yang kolam kana waktos ti urang sadaya buka ieu sawala ku aosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon kusimkuring kita hormat saatosna ngucap kana acara anu salainna supados ke masaha-masaha simkuring sejak nepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangan ngawarengkeun pangjejer. Wastapun namina Ramis Disanggi, asalna ti Babekai, lebarna kaping 20 April 2003, mangkena mangrupikeun jalmi anu bade negaskeun carton ngeunaan si ira awewe tomboy. Wilujeng saking ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih meleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya hari urang tegaskeun kamandangan ti para pangjejer. Sumangga kaning Ramis Disanggi kanggo ngadugikeun kamandanganna di atos ieu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ramis Disanggi, di dieu simkuring bade midangkeun salah sahiji carton anu judulna Si Ira Mojang Tomboy. Satu acara simkuring haturkeun ka panuntut catur anu parantos maparingan simkuring pangtos kangge midangkeun salah sahiji carton anu aya di dieu. Kukituna langsung we kana isi carton anu judulna Si Ira Mojang Tomboy. Aya hiji mojang atau parawan anu ngaranna Ira. Si Ira awakna jantung buukna pendek, salewat mah pokona tarasna kos siga lalaki. Di lemburna oge manehna katelah budak tomboy anu hobina naik motor. Dina hiji mangsa, si Ira rek matak ka hiji gedung kafe di Jakarta. Manehna geus siap-siap bari mawa helm, make jaket lepis, hot pisan siga lalaki. Kelila si Ira ngaluarkeun motor anu eueuh kaca sapionan sabelah. Salewat mah menang mirik pisan ka jeung lalaki tomboy. Sababaraha jamilana akhirna si Ira tepi di gedung kafe anu dituju. Manehna turun tina motor, bari make jaket jeung helm keneh. Ngajiji gue si Ira teh leumpah abus kana jero eta gedung bari rada katingali jantan. Di gedung kafe eta teh teu aya pamariksaan lantaran di Jakarta ayeuna keusum bom anu si jalebeur gara-gara kasus tragedi anu terjadi di Stadion Pea. Satpam anu nyekel pelengkung jeung alat ajengan deteksi bom tos siap-siap ngajaga di gang gedung kafe. Nah, pas rek asuh, si Ira dipariksaan heula ku satpam ti handap nepi ka luhur. Bisi manehna mawa bom anu ngaranna 2 metal
Gaya basana nyaeta kasar. Sakitu we anu dipikaku ku simkuring. Hapunten bilih aya kelopatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana pramesti anu atos ngadugikeun pamandanganna saya pisan kacida rugi anu tos didugikeun. Saalih parantos muka pandangan urang ngeunaan dina cepeng sira Allah korban. Kakaraos ieu acara teh parantos lense alhamdulillah ieu acara teh dikawitudikeun karesna parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Pugituna hari urang sasarengan nutup ieu acara ku alasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salamu panuhun catur sareng sapara kanca endah hapunten anu kasuhun di aya cariosan oge paritaos anu mangkat keunah kana hate hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.